Mantap euy. Tah kieu maksud aing teh. Bingung ngajelaskeun teh saking ku mantapna episode gurun. Anjing. Pae turun mesin euy cik mah euy. Oh, aman keneh euy, aman keneh. Oh, lesan euy bieu teh. Santai, santai. Mundur saeutik tah. Geus aman lah sok enak urang berangkat. Woi, sia naon di dinya? Tong nanya menimbung ditanya gitu deh kah? Keur head sugan anjir teh. Liar kieu deh kah? Muter na teh. Nu hiji kakatuhu, nu hiji kakenca. Sok urang selesaikeun ayeuna mah. Anjing teh hese deui euy. Kaluhur teh udah jalanna kieu anjing. Sok lah bisa ayeuna mah. Kalak aja lanceuna. Hup. Anjing mantap euy. Ning rada sunyi belah dieu mah nya euy, belah luhur mah euy. Jeung teu puputeran di jalan oge. Rada merenah kieu ning ka luhur oge jadi babare mah kuncin oge. Hup bang. Hup bang. Hup bang. Sok sep bisa ieu mah. Cokot koeng kuncina euy. Menang euy. Men ka dieu men. Aing geus menang bro, ayeuna mah urang turun. Tapi anjing pihuna ieu gurun, hade. Jadi ayang ngenong deh ka ari pemandanganna alus kieu